Oke guys, hari ini kita nge-vlog di hanapeun Cangkal Kadu ya, yang katanya angker dulu. Mon. Sudah mah tara benang di bejaan tadi kita mah ulah ka dieu goblok enak truk. Anjing ini sudah eling do. Wah ya mah kudu ditutup abah euy. Tuh, bandur euy. Nge-vlog ya. Beneran barang-barang. Jadi guys, namun eta teh campur ah. Sudah teh kemana? Boleh ngajak kulinya kan. Woy nyampeun deui mah. Lieur ah. Mon. Iya dah di dadagoan gimana tuh? Gila deui. Ngajak ulin teh. Mon euy hampura. Ieu tah ieu neangan heula ieu. Sudah pan coba budak. Mon. Mana nyase ayeuna? Nyase, naon ulin teh ya? Urang ngajaran ngobrol euy. Ayo di mana teh? Euy cenah tadi dinya euy, angker cenah heuh. Ayo dengan teangna. Tapi di dinya aya dukun cenah aya dukunnya. Aya mun teh salah mah dukun mah. Urang hanyakeun heula. Ayo, Ieu atuh ayeuna. Ieu ayeuna mah urang hanyakeun heula. ayo. Mana? Di mana? Iya, tah mun teh salah mah imahna teh imah si Abah teh. Ayo urang sampeun. Tah, ieu doi imah mah. Wah, ieu urang katawa lah. Punten. Assalamualaikum. Punten. Nah kemarana ya? Jelas sakit seuing ngadukun deui. Araya biasana mah da diisin kieu imah si Abah mah. Oh, gitu. Sok keterok deui jeroan. Yo, ayah saha. Waalaikumsalam. Sok ada ngajero. Alah, ay. Aduh. Ih, saha ya baru laki dia. Bagus itu. Apa ingan itu nyepet ya? Sip. Araya naon sok kalebat ya. Ya teh laras bumi bah gawir. Oh, deweknya aya naon? Doi. Nah, Abah gawin teh halis jeung beungeut kumisna barodas. Naon eta teh? Eta teh geus cincin berarti emna geus luhur pisan. Geus Wah. level 18 teh ya. Hade eta. Cik urang cobaan ya. Ayo. Bah, ada mang. Alhamdulillah, Cep. Aduh. Aduh, timarana teh itu. Abi ngahajak ka dieu ka Abah. Oh, Eta bah gitu. mau ngegel bah. Moal geus dina ka dieu mah. Aduh. Deh. Lain. Mulina teh jeung singa heuh. Iya, bener woy teh, Pak. Lain ieu teh lamun naon cek bahasa kolot baheula mah. Ieu teh Bang Barongan. Oh, ieu teh dah barongan teh. kanyahan Abah ieu teh. Eta teh. Mun ka mamana oge Abah mah. Ieu teh tanah dibawa di dieu we. Tapi kalol panonna kitu eta. Ieu teh cincin geus kolot. Itu lamun budak keneh sipit ieu teh. Can aya di mana-mana ge Bang Barongan sipit. Lain ieu teh aya naon ieu? Lain bah, ieu teh cenah bener eta tempat nu di dinya teh angker. Anu di tukang. Heeh. Tong wani-wani. Anu bener bah. Ulah wani-wani. Ieu teh arek ngeplog bah. Komo ada kituan mah. Tong boroning jelema hayam teula di dinya tijalikeun. Ade. Hayam tijalikeun. Ulah wani-wani. Komo jelema bisa-bisa patuh. Oh gitu, jadi temenan bah. Teu meunang Abah ngabejaan. Bisi aya naon-naon. Kayak Abah teu tanggung jawab. Aduh. Salah orang teuing atuh. Oh geus atuh bah, itu mah mah erek talmurah deui ya. Sok. Nya. Homan. Ulah kadinya. Atuh. Sok. Bah nun, bah hampura diganggu ya. Ayo. Nya. Sok. Ayo nya, Pak. Mangga. Teh barengan gencar. Ayo temen ah. Ayo, Pak. Salamun. Aing penasaran itu tuh umah. Wah, ulah mun abah
cabah ge. Wah, mending dia geus hayu urang cobaan we. Ayo atuh maksa-maksa teuing mah. Allah nami sih. Teuing ayu kurang ajaran. Kan menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Insya Allah moal ini mah urang mah kurang ajaran we penasaran urang. Ayo atuh naam. Tah jeuh Cirebon euy. Wah, keung kieu tempat tadi geningan. Wah, keung naon moal naon ayo. Tah, mon, ieu lokasi HD, mon. Wah, ya tempat lain kecang kieu euy. Wah, emang mana yang ngecara ketingkar ya? Oh, ieu mah. Wah, mon, di Malaysia mah mau emang ini tempat kecil mana? Benar ya. Wah, tinggal itu aja mana? Iya mah, ini mah kamera kurang. Oke guys, hari ini kita nge-vlog di hanapeun Tangka Kadu ya, yang katanya angker dulu. Duh, salah mon, minggir mon. Dok, Mon. Sudah mah tara benang di bejaan tadi kita mengulas ka dieu goblok enak truk. Anjing ini sudah. Eling, Dok. Wah, ya mah kudu dicuci abah euy. Anjing si Udo tara benang di bejaan di sabah tadi. Ulah-ulah teh negeri gua hidup teh. Dirusul ya. Udah, Bah, itu si Udo, Bah. Si Udo, Bah. Mana si Sabah di, Bah? Si Udo, Bah. Bah, itu si Udo, Bah. Ada, kita baru dapat naon di sini nya. Duh. Bah, itu si Udo, Bah. Oh, baji. Gehelanan. Alah, naon dia bebejit ya. Itu tulungan si Udo, Bah. Si Udo Naon si Udo? di bejaan cek Abah bieu ulah-ulah si Udo negdreg. Alah, cek aing naon tadi oge ulah. Tulungan, Bah. Ngagawekeun pisan budak teh. Gitu, Bah. Aya wae bebejit tuh. Hayu, Bah, buru, Bah. Gehelanan atuh. Kenaon si Udo? Jadi tuh kasurupan usek-usekan sigana mah jurig mau. Wah, Nanti pada pok. di belah mana sudah? Dari itu anak pun nakal kado. Oh, ya wae atuh. Tadi wah kok nedreg, Bah. Duh, Oh, wae. Cing di mana? gak dia, Bah, ya. Tuh, di situ, Bah. Bah. Hai. Tinggal kudu bagi mah, Bah. Cek aing oge, tadi oge. Ya saya. Aduh. Udang di bejaan kan teh. Ieu hampura ieu budak teh ya sulangung ulin ka dieu ke Cicare. Cing ari ieu yang saya. Oh, mau gening. Waduh di mana teh ieu teh? Waduh di dieu. Oh, belah mana nya sayangna ieu. Hanya, Bah, yang naon. Ieu hayang naon si jok dengan ieu warugana karunya ieu budak ieu. Hayang pais. Aduh, sia heueuh pupuh pais naon? Pais dikotok. Aya. Kebeneran ya, Abah. Di kanang aya dikotok. Heula daguan. Heula daun dia. Aya wae atuh da bebenyit. Kurang keneh daun dia. Masih. Ayo. Ieu teh. Minta dikotok. Kusabab eueuh. Aya kan. Kanang domba ku aing. Berewe di domba ya.
Lumayan, dari anggap gue atuh pahit di kota. Alah. Ya. Jadi, kenapa maju? Ya, wae. Dok, sana, dok. Segera balik. Dok, sana, dok. Si Abah Lila di kemana? Ah. Ya. Mari si kotongnya ya. Ya. Tuh, sekarang buru-buru keluar ya, karunya warugana. Aduh, anjing. Kita kerjaan. Abah bisa, panuin masih bisa. Ya. Ya. Ya, penting otoknya ya. Tuh, kebiasaan ku apa? Maharajana. Nyata tengeuna. Mung kuno cager wae ge teungeuna. Pengalaman ku aing. Ya karunya itu aduh aing kebading. Karunya ieu warugana ieu kudu kumaha tuh. Cocok aing geus balik. Sok kudu. Tapi aing teu boga ongkos. Alah, nyata. Siap aya 2.000 bah. Ada kakaraeun aing ieu nu. Tuh, tinggali 20 2.000. Mahi bener dia. Ya. Ka. Sabaraha Ieu kena balik 22.000 mah jeung meureun. Ya. Oh, sok. Kena balik. Nuhun ya. Assalamualaikum. Anjing bahaya karuhun. Aing ditipu ieu mah. Dia sabotase namanya. Teu, bah, tak karuhun, bah. Dari kemana baliknya mau minta ongkos segala tuh. Karuhun ayeuna, aduh. Aduh.